Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat sarah kitab Sulamut Taufik dina channel YouTube Abu Napisah. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji pisuruti wujubi iqomatil jamaati anu tetep ieu pasal buat mertelakeun pirang-pirang syarat wajib ngadegkeunana berjamaah wal jum'ati sareng salat Jumat wa fi suruti sihatil jum'ati sareng mertelakeun dina pirang-pirang syarat sahna salat Jumat wa fi arkanil khutbataini sareng dina mertelakeun pirang-pirang rukunna khutbah dua wa surutihi sareng pirang-pirang syaratna itu khutbatain. Al jamaatu ari berjamaah fi ada imaktubatin dina ngalaksanakeun salat anu dipardukeun ala dzukuri anu tetep ka pirang-pirang lalaki al ahrori tur pirang-pirang anu merdeka al mukimina tur anu imah-imah kabeh walau bibadiatin sanajan kabuktosan itu mukimin eta dina pajajahan al baligina tur anu baleg kabeh ail uqolai tegesna pirang-pirang anu berakal al masturina tur anu bisa tutup-tutup kabeh bigoerima kusalianti perkara yujri anu ngurung ieu emak katinin sapertikeun taneuh wahasisin sareng jujukutan ghairul ma'dzurina halna anu henteu diuduran kabeh bisain ku perkara minal a'dari anu tetep tina pirang-pirang pauduran alati anu hiya ari itu lati eta kamasakoti marodin tetep sapertikeun masakatna gering wa matorin sareng masakatna hujan wasidati rihin sareng masakatna banget angin gede angin bilailin dina waktu peuting wawahlin sareng jeblog kotor waharin sareng panas wabarodin sareng tiris wajuin sareng lapar waatsin sareng haus bihadrati to'amin dihareupeun kadaharan eta pardu kifayatin pardu kifayah hukumna pirokaatil ula halna dina rokaat anu kahiji pakot ngan sakikituna la pijami isolati henteu dina sakabehna salat liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma min salasatin tepati-pati aya titilu jalma pi qaryatin ti hiji kampung au badwin atawa hiji pajajahan latu komu bari teu diadegkeun pihim di itu salasa naon al jamaatu berjamaah illas tahwada angingalin di alaihim ka itu salasa saha asyatonu setan fa'alaika mangka kudu netepi anjeun bil jamaati kana berjamaah fa inna ma yaqulu mangka pastina ngadahar naon adzibu maung minal gonami tina embe al qosiyati anu mencil itu gonam rawa ngariwayatkeun hukana itu hadis saha Ibnu Hibban wa ghairuhu sareng salianti itu Ibnu Hibban payu khodu tuluy dipahamin kaulihi tina dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pihim lapad pihim naon annal jamaata kana saenyana berjamaah eta fardu kifayatin pardu kifayah hukumna idlam yakul karena henteu ngadauh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yukimuna kana lapad la yukimuna faqauluhu mangka ari dauhan Kangjeng Nabi fihim lapad fihim eta sodikun anu nuju itu lapad fihim bi ayyukimu kana kudu ngadegkeun itu salasa ha kana itu jamaah jami'an halna sakabehna
wa ayyukima sareng kudu ngadegkeun ha kana itu jamaah saha isnani dua jalma minhum ti itu salasa. Walau kanat sareng lamun kabuktosan itu jamaah eta fardu ainin fardu ain lakola mangkayak tingadauh Kangjeng Nabi la yukimuna kana lapad la yukimuna. Walaisa sareng sanes naon mahalul istidlali tempat nangalap dalil eta kauluhu dauhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'alaika bil jamaati lapad fa'alaika bil jamaati afada maedah kendalika kana itu kaul saha asyaikhu guru atiyatu tegesna Syekh Atiyah. Wa amma qauluhu sareng anapun ari dauhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta asqalus sholati lapad asqalus sholati ari pangberatna salat alal munafikina kajalma anu munafik kabeh eta salatul isya'i salat isya wal fajri sareng salat subuh. Walau ya'lamuna sareng lamun apal itu munafikin makana perkara fihima dina itu salatul isya sareng salat fajri laatu mangkayak tingalakonan itu munafikin huma kana itu salatul isya sareng salatul fajri walau habuan sanajan kabuktosan itu atu eta bari ngoronang. Walaqad hamamtu sareng yakti nyata neja kami an amuro kana marentah kami bisolati kana solat patukomu tuluy diadegkeun itu solat summa amuru tuluy marentah kami rojulan kalalaki payusoli tuluy solat itu rojul bin nasi sarta manusa sumantolako tuluy lempang itu rojul ma'i sarta kami birijalin kapirang-pirang lalaki ma'ahum nu eta tetep sarta itu rijal hajmun ari sabeungkeut min hatobin tina suluh ila kaum min ka kaum layas haduna anu henteu hadir itu kaum as-sholata kana solat pa uhriko tuluy ngaduru kami alaihim ka itu kaum buyutahum kana pirang-pirang imahna itu kaum binari kuseuna falaya dulu mangka eta henteu nuduhkeun itu kauluhu ala annaha kana sanyana itu jamaah eta fardu ainin fardu ain li anahu karena sanyana itu kauluhu eta waridun anu kawarid itu kaul fi qaumi munafikina sabab kaum munafik kabeh yatakhallapuna anu ninggalkeun itu kaum anil jamaati tina berjamaah wala yusalluna sareng teu salat itu kaum aslan sama sakali kauluhu ari dauhan Kangjeng Nabi patukomu lapad patukomu eta ae bil kalimati tegesna kalawan make pirang-pirang kalimah almah susoti anu ditangtukeun itu kalimah alati anu hiya ari itu lati eta ukhtul adani bangsa na adan apada maedahkeun hukana itu kaul saha Atiyatu Syekh Atiyah. Patajibu mangka wajib naon al jamaatu berjamaah bihaisu yadharu kusakira-kira nemrak naon asyiaru ciri ay alamatu iqomatil jamaati tegesna ciri ngadegkeunana kana berjamaah wahya sareng ari itu alamat eta fathul abwabi pembukana pirang-pirang lawang wa adamuh tisamin nasi sareng henteu erakna manusa minaduhuli tina asup ka masjid wal khuruji sareng kaluar ti masjid bimahali iqomatiha dina tempat ngadegkeunana itu jamaah wa huwa sareng ari itu mahal eta aladi anu yasulu anu gampang pihi dina itu ladi
naon al-huduru hadir laha kana itu jamaah. Wa in kusirot sanajan diwungkul ke naon as-sholatu sholat qabla wajatihi dina samemeh ngaliwatanana itu mahal. Kada nyakitu wa in kusirot kola ngadauhu kana itu kada saha atiyatun syekh atiyah. Hilapan halna nyulayaan libni Hajar ka Ibnu Hajar hai sukola kusakira-kira ngadauh itu Ibnu Hajar walayak pi sareng teu cukup naon iqomatuha ngadegkeunana itu jamaah khorija mahalil iqomati dina luareun tempat ngadegkeunana itu jamaah bimahalin dina tempat la ya juju anu teu meunang naon iqomatul jum'ati ngadegkeun salat Jumat fihi dina itu mahal wayah sulu sareng hasil naon duhurus siari pertela na ciri bi antu koma ku secara diadegkeun itu jamaah bimahalin wahidin dina tempat anu sahiji di koryatin anu tetep di kampung as-sogiroti anu leutik itu koryah urpan cek urup walau goero masjidin sanajan kabuktosan itu mahal eta lianti masjid kabaitin sapertikeun imah wapi mahali mutaadidatin sareng dina tempat anu bing-bilangan pil kabiroti dina kampung anu gede walau goero masajidin sanajan kabuktosan itu mahal mutaadidah eta salianti pirang-pirang masjid kola ngadau saha ba'dul ulama sapalihna pirang-pirang ulama hadul koryati ari batasna kampung as-sogiroti anu leutik itu koryah eta huwa ari itu had eta ayakuna kedah kabuktosan fiha eta tetep di itu koryah saha salasuna 30 rojulan tina arah-arah lalaki falau atbaku mangka lamun rerempugan ieu salasuna ala iqomatil jamaati kana ngadegkeun berjamaah fil buyuti di pirang-pirang imah walam yadhar sareng henteu dohir biha di itu buyut naon asyiaru ciri lam yaskut mangka teu gugur naon al fardu pardu wa inim tanau sareng lamun nyegah itu salasuna min iqomatiha tina ngadegkeunana itu jamaah qotala mangka merangan hum ka itu salasuna saha al imamu imam au naibuhu atawa gagantina itu imam qotalal bugoti sapertikeun meranganana jalma anu lacut palayu kotilu mangka ulah merangan itu imam atawa naib hum ka itu salasuna hataya muru anging marentah itu imam atawa naib hum ka itu salasuna kana berjamaah wayam taniu sareng nyegah itu salasuna tina jamaah farun wallahu a'lam bishawab.